eueuh deui pangulinan iwah ti ka posrona peperiheun ngaronda ti peuting ayeuna mah hujan wae ti beurang mengpeung bawa bancang pakewo ada ayeuna mah diunggah kampung ge geus aman diunggah kampung ge tara aya naon ayeuna mah geus aman nganu di luhurna nu teu aman mah keun mae eta mah lain urusan urang lain pikiraneun urang nu di laluhur mah ngan kahayang teh mudah-mudahan we sing tentrem negara teh sing pulih kembali Aduh, ampun euy. naon Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. da Hah? saha nu maot Ieu teuing ngan bieu teu kudu kadenge we aya serina goak. Wiu. maneh masuk ngabobodo karep kawas nu teu disakolakeun wae yuh ari serina mah buating eta teh ti kepolisian anu ngajajab tamu buating anu kebakaran Biasana ari ambulan ngaku kitu mah biasanya sok mawa mayi. lah sok ai kabodoan teu meni paingan mani di kopeah make baju batik Aya di antara ka makam ieu teh bisi ulang ieu maksudnya. Tapi orang dia lompatan ke makam usah kalah sieun. nah paingan ceng ente si udah lompatan teu ditumula geus make kopeah geus make celana hideung baju Kan urang teh arek ngalayan di ditu mah. oh tadi anu serina di Cisagal nu ngaguik eta Wah, cerita rumah tuh dong urang ke makam. Wah, pas itu teh keunian rogak ieu. Ngalayan jeung teh urang ka makam, lompat ka makam yang kalah ka keung, batur. batuk abi teh kan Ya. Ayo datang ke batuk. wah aing mah kumaha tuh ieu ayeuna rek ka mana ayeuna pamaksudan rek Balik deui ari lain maot mari eueuh mah di makam nu nyeun logak. Hah? Tadi mah nyeun logak teh urang rek mantuan gitu. Udah sok dibere amplop nih. lah ulah sok pamrih atuh nu kitu mah sing ikhlas sing ridho ti mimiti ngagali nepikeun Kang Rong nepikeun ka tahlilan sing ikhlas jeung ridho ulah pamrih jeung amplop jeung dahareun Nah, kita mah pegawai ngalayan geus kewajiban. atuh kewajiban hirup Muslimin muslimat urang teh. Temungguhan urang ge buat ting maot di lembur batur pada ngarojong-rojong. ye atuh da anger maot mah moal dipalidkeun ka citaan we anger diurus sing anu kumaha we kewajiban hirup kewajiban masyarakat lingkungan Sadar namanya lah Tuhan. jelek Tetap urang main nama kira-kira Allah ka dieu mah dikurupkeunana urang mah rek. Ka ditu rek balik kulinan urang juga. ulah boga pikiran kitu ulah boga pikiran lain maot di sisi lain Yang kecelakaan dari itu pasaran bisa dijemputkeun rek di bawah udah. Terus bareto di urang teh kabobodo teh euy. kumaha di Ulah anu mau pasaran karupeun imah digogotong. Cuk teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. langsung di kopeah sagednya Wah, cing teh non teh. Untung urang can nindit ka makam harita. Ditanyakeun cinta sanu maot, da sanes nu maot nya mah pada didangdosan dina pasaran. Tapi betul. Sudah teh. mata kula sok guru magere guru musuh teu para rubuh Urang mah teh kumaha semangat bae da teh lah. Sok sanajan sagala eueuh ge. lah ulah sok segala nyebutkeun sagala eueuh ai kahirupan Semangat. nomor hiji nama sehat lahir sehat batin Amin. pamajikan sehat keluarga sehat nu boga pamajikan Ya, kan namanya peribatan urang teh sehat awak. Sehat segala rupana itunya. Ari di imah segala eueuh anggar teh sehat pikiranna. bener Mentak sehat kana segala rupa mah boga duit, segala rupana sehat, dahareun loba. Dari segala eueuh mah sing awak sehat ge atuh nu dihakan. Gitu lah. kawan dari hari kehidupan warna rupa pan Mentak kana mah urang mah lah.
arek ieu we. Yang rek kapan Pak Kolonyok itu sih. Kita coba ke mana kajayan teh para rubuh kitu aja mah teh. Aing balik atuh ah. Udah. Ka makam jama ini balik ke kalian.